Ulah gimana ulah sisiran sa bisa kebawa bencana terus Ipah kabur Ipah sih kabur kolot ini ku sa aun ngurus geus kayak paehna Si Ansor. si Angsur Bang Idan ayo Ida geus kolot geus sepuh Bang Idan teh Bang Idan teh kabur teh cilaka kakade Kakadek naon leungeunna dan si Ida di gawe oh sih bae heeh sieun tengah jawab wah itu balas aing da mau nepi bakal mana gitu ngomong oke beberes heula si Titina lagi mau konsep video heeh mau kasih titi kasih tinggi ranca heeh udah mau ngabejaan ngelingan kalau Ipah karunya khawatir heeh pertanyaan sih bakal pindah mah bakal kapan pindahna ka dieu apanan ngameh deket cenah jeung Nanang ya nah ngameh ameh pangnyapukeun kolong lah masih titi segala kalau di penaun 800 di penaun heeh menta atuh urang ya ajang naon geus kolot di leuleupan